tepang deui sareng simkuring pun Cindy Claudia Simbolon nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna. Dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamirsa Cacau TV. Edisi Salasa kaping 24 Oktober 2023. Sejak kasanggakeun warta utama kunjungna paskibra di SMAN hiji Kalapanunggal. Pasukan pengibar bendera atau tiasa nu disebut paskibra sering berubah kayaan pusat perhatian balarea dina saban mepeling HUT Republik Indonesia. Saya tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dugi kacamatan. Salah sahiji sakola di Kacamatan Kalapanunggal, yaktos SMAN hiji Kalapanunggal, ngajadikeun ekstrakurikuler paskibra ieu berubah kayaan pemfokusan ekskul saya di kabupaten atau di kacamatan. SMAN hiji Kalapanunggal warsi ieu 2023 ngirimkeun 10 siswa atau siswi tingkat kacamatan, hiji siswi tingkat kabupaten, serta hiji siswi tingkat provinsi. Sanaos acara ieu ngan dilaksanakeun kalintang dina sataun. Nanging seueur kalintang siswa-siswi anu ngiring ekskul ieu supados tiasa berubah kayaan saurang paskibra. Sajaba ngirim siswa-siswi berubah kayaan anggota paskibra di tingkat provinsi, kabupaten, serta kecamatan, SMAN hiji Kalapanunggal oge milampah kagiatan mepeling HUT RI kalawan menggelar sagala rupa kagiatan minangka penampung kreativitas siswa, sepertos fotografi, pembuatan poster, dugi fashion show kalawan nggunakeun bahar daur deui. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh kapungkur, ilmu tuntut dunya siar nu awon kudu disinglar. Mugia janten lenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilkan redaksi Warta Sunda simkuringkeun Cindy Claudia Simbolon seja amit mundur amuk mungkur. Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.